Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi di kelompok 2 bade ngapresentasikeun wangunan kukuh. Nepangkeun wasta abdi Aulia. Nepangkeun wasta abdi Pani. Nepangkeun wasta abdi Dina. Nepangkeun wasta abdi Mei. Nepangkeun wasta abdi Napil. Wangunan guguritan aya 3 nyaeta sastra puisi, karangan dina wangun pupuh jeung dangdik. Nataan pupu 17 dibagi 2 nyaeta Sekar Agung aya 4 nyaeta Kinanti Asmaranda Sinom Dangdang. Sekar luka 2 ya Sekar Alit aya 13 nyaeta Juru Demung Hijil Ladrang Gambu Balakbak Gurisa Wirangrong Durma Mas Kumambang Lambang Magatru Pangkur Pucung. Struktur guguritan aya 2 nyaeta pada tanah bait Mitra antara 17 pada dan pada. Kaidah guguritan aya 3 nyaeta guru lagu nya. Eta Atau sora vokal tuntun dina uga pada lisan. Guru wilangan nyaeta dijumlahkeun engang dina gunaan pada konteks Sorry ade ya. Aku lebih pik. eta persiapan. Ieu contohna kaidah guguritan contohna nyaeta tina buku Durma. Pupu Kinanti jeung Pupu Sinom Asmarandana jeung Dangdang Gula Mijil Pangkur Durma jeung Gurista Gambu Ladrang Lambang Mas Kumambang Balabak Magatru Pucung Wirangrong jeung Juru Demung Balabak